Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa petepang di sana simkuring di channel Eva Farida. Dina danget ayeuna simkuring bade madar video ngeunaan latihan soal bahasa Sunda. Wilujeng nyakseni. Mangga perhatikan teks pikeun soal nomor hiji dugi ka genep. Nomor hiji, wangun teks tadi mangrupa A. Paguneman, B. Dongeng, C. Drama, D. Sajak. Aya sabara urang anu keur paguneman tadi? A. Saurang, B. 2 urang, C. 3 urang, D. 4 urang. Paguneman dina teks tadi eusina ngeunaan A. Pamitan, B. Menta izin, C. Wawanohan, D. Menta hampura. Saha wae anu keur paguneman dina teks tadi? A. Bu Asri jeung Pa Jamal, B. Hasbi jeung Pa Jamal, C. Bu Asri jeung Hasbi, D. Hasbi jeung Ridho. Hasbi teh menta izin rek ka mana? A. Ka WC, B. Ka lapangan, C. Ka ruang guru, D. Ka perpustakaan. Basa anu digunakeun dina teks paguneman tadi kaasup ragam basa. A. Loma, B. Kasar, C. Sedeng, D. Hormat. Umi rek indit ka pasar. Dina kalima di luhur aya kecap indit. Ragam basa hormat tina kecap indit nyaeta A. Mios, B. Mulih, C. Angkat, D. Wangsul. Kecap nyandak mangrupa ragam basa hormat keur ka batur. Lamun ragam basa hormat keur sorangan nyaeta A. Mawa, B. Nyokot, C. Candak, D. Ngabantun. Kecap-kecap anu kaasup ragam basa hormat nyaeta A. Abdi mawa balik, B. Abdi ngomong bade, C. Abdi kulem bade, D. Balik tuang gawe. Gambar digigir disebut kaulinan A. Galah, B. Gatrik, C. Sondah, D. Oray-orayan. Kaulinan barudak anu masih tradisional aya nu kaasup kana olahraga tradisional nyaeta A. Beklen, B. Langlayangan, C. Congklak, D. Galah. Dihandap kaulinan barudak awewe, iwal atawa kecuali A. Simar, B. Encrat, C. Beklen, D. Ngadu kaleci. Kaulinan anu dibarung ku kekawihan nyaeta A. Congklak, B. Boy-boyan, C. Oray-orayan, D. Langlayangan. Kaulinan egrang disebut oge A. Sorodot gaplok, B. Jajangkungan, C. Damdaman, D. Cingciripit. Ciri kakawihan nyaeta A. Sumebar secara tinulis, B. Puguh nu ngarangna, C. Sifatna tradisional, D. Saversi. Sawatara judul kakawihan ieu dihandap iwal atau kecuali A. Endek-endekan, B. Ayang-ayanggung, C. Prangpring, D. Balakbak. Dal-del-dol titik-titik. Kalima nu saluyu pikeun ngalengkepan kakawihan di luhur nyaeta A. Cingkorokok, B. Belut di talian, C. Perkedel nyendol, D. Trang-trang kolentrang. Kakawihan anu teu dibarung kaulinan nyaeta A. Endek-endekan, B. Prangpring, C. Ayang-ayanggung, D. Cingcangkeling. Pujian nyoko kana ajaran agama A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, D. Kristen. Purwakanti dina pupujian disebut A. Purwakanti mindoan kawit, B. Purwakanti margaluyu, C. Purwakanti larasukas, D. Purwakanti paparikan. Pupujian mangrupa pangaruh tina sastra A. Cina, B. Arab, C. Eropa, D.
Walanda. Pupujian sumebar secara titik-titik. A. Lisan. B. Tinulis. C. Langsung. D. Telangsung. Fungsi pupujian nyaeta A. Ekspresi jeung hiburan. B. Ekspresi jeung atikan. C. Atikan jeung sosial. D. Ekspresi jeung sosial. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh, beurang peuting ulah weleh, bisina kaburu paeh. Pupujian di luhur kaasup golongan A. Muji ka Gusti Allah. B. Ajaran agama. C. Pepeling. D. Doa jeung tobat. Ngahaleungkeun pupujian disebut A. Ngawih. B. Nadom. C. Nembang. D. Musikalisasi. Pupujian dinadomkeun dina waktu A. Samemeh salat berjamaah. B. Samemeh salat sunnah. C. Samemeh salat lohor. D. Samemeh khutbah. Nu kaasup istilah tina basa Arab nyaeta A. Doraka, capcay, agama. B. Hidayah, kiblat, akal. C. Haram, syukur, robot. D. Akte, kamus, kitab. Kalimah anu ngandung kecap serepan tina basa Arab ieu dihandap. Iwal. A. Mang Dede dagang siomay. B. Yuli teh putrana Ustad Ali. C. Neangan rezeki mah nu penting halal. D. Hakim nu pangadilna nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf keur salat di musola. Dina kalimah di luhur aya kecap serepan tina basa Arab nyaeta A. Yusuf jeung musola. B. Salat jeung musola. C. Yusuf jeung salat. D. Keur jeung salat. Mangga perhatikan teks pikeun soal nomor 30 dugi ka 30 genep. Eusi teks pengalaman pribadi di luhur ngeunaan A. Wabah corona ngabalukarkeun sekolah online. B. Sakabeh nagara kakeunaan wabah corona. C. Bantuan kuota ti pemerintah. D. Korban wabah corona. Nalika aya wabah corona, sakola ngayakeun pembelajaran secara A. Teu langsung. B. Langsung. C. Offline. D. Online. Hal nu diangluhkeun tina teks di luhur nyaeta A. Kudu boga HP alus. B. Kudu boga kuota loba. C. Kudu diajar make Zoom. D. Diajarna leuwih babari. Aplikasi anu dipake dina pembelajaran jarak jauh dina teks di luhur nyaeta A. Zoom Meeting jeung Google Meet. B. Zoom Meeting jeung Google Form. C. Zoom Meeting jeung WhatsApp. D. Zoom Meeting jeung Google Classroom. Kumaha tarekah pamarentah dina raraga mantuan siswa jeung guru dumasar teks di luhur? A. Mere bantuan HP. B. Mere bantuan laptop. C. Mere bantuan e-book. D. Mere bantuan kuota internet. Rarasaan tokoh kuring nalika kudu diajar online ieu dihandap. Iwal atau kecuali A. Sakola online kurang efektif. B. Sakola online teu kudu mandiri. C. Sakola online butuh kuota loba. D. Sakola online teu bisa nanya ka guru. Tokoh kuring dina teks ngarasa butuh ku guru. Ku kituna siswa kudu A. Daek dititah. B. Ngerjakeun tugas. C. Nurut lamun dicarekan. D. Hormat ka guru lantaran diajar sorangan karasa hese. Kumaha rasana diajar di imah salila mang bulan-bulan? Dina kalimah di luhur aya kecap pananya nyaeta A. Naon. B. Iraha. C. Di mana. D. Kumaha. Saha nu mere bantuan kuota internet? Dina kalimah di luhur aya kecap pananya nyaeta A. Saha. B. Naon. C. Iraha. D. Kumaha. Dina wangun tinulis kalimah pananya ditungtungan ku tanda A. Titik. B. Koma. C. Seru. D. Tanya.
Kecap pananya ieu dihandap. Iwal atawa kecuali. A. Naon. B. Wayahna. C. Iraha. D. Di mana.